Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak solih kumaha damang. Mugi urang sadayana diparing sehat walafiat. Nah, dina dinten ieu urang sadayana bade diajar bahasa Sunda ngeunaan maca wacana. Karesep dayu artinya kegemaran dayu. Tiap jalmi gaduh karesep, artinya setiap orang memiliki kegemaran. Dayu karesepna ngojay, artinya dayu kegemarannya berenang. Dayu ngojay di Villa Duta, artinya dayu berenang di Villa Duta. Ngojayna unggal poe Sabtu, artinya berenangnya setiap hari Sabtu. Kecapananya. Naon artinya apa? Dimana artinya dimana. Iraha artinya kapan. Saha artinya siapa. Kecapananya naon. Naon judul wacana digigir. Artinya apa judul cerita di samping. Jawabannya nyaeta karesep dayu. Judul itu terletak di atas ya sahabat. Soal nomor 2. Di mana dayu ngojay? Artinya di mana dayu berenang? Jawabannya nyaeta di Villa Duta. Di mana itu untuk menanyakan tempat. Soal nomor 3. Iraha dayu ngojay artinya kapan dayu berenang? Jawabannya nyaeta unggal poe Sabtu, artinya setiap hari Sabtu. Iraha itu untuk menanyakan waktu. Soal nomor 4. Saha anu resep ngojay? Artinya siapa yang menyukai berenang? Jawabannya nyaeta dayu. Saha itu untuk menanyakan orang. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tos diajar ngeunaan maca wacana. Jika anak soleh ada pertanyaan, bisa kalian langsung tanyakan di dalam grup WhatsApp. Hatur nuhun anak soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.